didinya aya kajen kuku guguru sia teluh didinya aya kajen kuku mah hayang teluh ingkig hayang teluh naon sia dek Sukabumi aya dek Banten ge aya dek ka ditu Ciamis tuh kemana karakatuna kamari tsunami teh Pangandaran woi eta teh gudang teluh lamun di Sukabumi pabrik teluh di ditu gudang teluh emang kumaha gitu pinggir laut mah apa meumpek raja teluh mantak cek wali Maulana Hasanuddin nyarita hayang ulah kena teluh nginum coba ge hiji laut kidul kadua laut kulon kaler inum mantak apa mengpek nginum urang lek kadieu ka Banten nginum lek geus moal kena teluh salila uneun lu beneran tapi eta mah dina di teluhna moal kena Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Jadi berarti geus ngagunakeun kuda ku hari mah ngagunakeun tank nu mantap ku hari hebat kudu pahebat-hebat urang teh latihan nyupir tank baja lantaran orang mah teu asup kana kelompok tentara lain militer urang mah kuari latihan naik Avanza bae maksudna jang naon jang supaya mengejar ngariung supaya cepet eta bae geus ulah hese-hese nya ngalarikeun supaya cepet kumaha dan lain sebagainya sebab nyupir ge aya nu teu nyawa lebah urang puyeng jadi teu bisa hees disupiran ku jelema nu teu nyawa lebah mah kira-kira di tol lalaunan bae jalan kenceng bagus teu daya kenceng giliran bae jalan lego kenceng bae eta kan teu beres eta kos kitu eta ye kudu latihan tetep ikul hadis utawi kilai ke kupiki hadis siji wujubu zakatil fitri sayyid utai kangali ku wajib zakat fitrah ing atase gusine ala abid ing atase pirang-pirang abid sayyid mutlaqan alim mutlaq sawaun kan wili kunyati amli tajarud iku pada uten ta'ana ya bid ku kena ingu-inguan awal amli tijarati atau kena tijarah dua wujubu zakat biki matil abid utai kang kaping dona iku wajib zakat in dalam regane pirang abid izakan utat kala ana ya abid li tijarati ku kena tijarah asub nang ke barang dagangan li anna zakat tijarati kena zatuhuna zakat tijarah wajibatun iku kang wajib bil ijma'i kalawan sepakat wala ibratalan warana rekanan iku mawjud bi khilafi zahiriyati fil khair kalawan perbedaan sifat kang zahir dalam jaran ongkos taneuh mah teu kudu dizakatan teh mah urang boga taneuh 5 hektar dijual sedengkeun sameterna ieu adalah 1 juta kali 5 hektar cepet sabarahan ayo cepet ngahayalna beh cepet urang 5 boga 5 hektar 1 hektar 5 hektar kemudian ayeuna sameterna 1 juta jadi jumlahna sabaraha tuh hese aing ngobrol jeung nu susah mah angel sebab boro-boro miliaran boga duit 100 juta ge jan pernah nyaho ngaran teh nyaho rupa 10 juta ge jan pernah mun boga urang duit 10 juta geus ngageter-geter asa busugih jasa eta kaistimewaan santri mah boga di 10 juta wow geus asa di awang-awang hirup batur mah boga duit 1 miliar teh asa etik tapi santri beuh tambah 10 juta gede teh 1 juta santri boga duit 1 juta beuh ngarokona ge geus manyun-manyun nya Haji barahan di santri mah boga duit 1 juta tah yang sia pan jadi dibikeun aing ke ngalamun deui santri masyaallah hese boga lama ngakurkeun kasenangan jeung santri hese sebab santri mah duka ge masih seuri keneh bae maksudna sendal pegat seuri nya mah sendal aing pegat budak hahaha ye tuh pan sendal pegat balain seuri batur mah boga sendal kulit beli deh masih manyun keneh bae santri sendal jepit pegat seseurian kunaon emang sia seseurian awas ya ka masjid aing ti heula kaluar santri tapi tetep ka surga bae Masyaallah hese lah pokoknya kesenangan santri mah mantak pohara jasa batu nyanda mah lapar karak ngahurungkeun seuneu
lapar rasa lapar masak ngahurungkeun seuneu encan boga naon nu deuk dipasak encan boga santri mah geus ngahurungkeun seuneu masak kakak rek nyana ngaloyog ka warung aya naon di warung nanyakeun ieu eueuh itu aya kerupuk da jeung kerupuk kahutang deh kerupukna ge woi tapi masyaallah kesangan daharna ge pohara jasa tas dahar kesang bariotan ngarokok ka majelis lantaran di majelis mah aya kipas make kipas waduh tele bupati mah kujana mah kecil bupati mah dahar di restoran merengut keneh bae masyaallah santri pohara aja ditanya ke deung setan tas dahar hareudang jason nikmat jasa jeung naon kerupuk aing mah masyaallah emang saya boga beas babaturan lain beas da keneh nyuk di babaturan masih kena senang keneh bae ya Allah ya Rabbi eta teh kasenangan kos itu hese jasa moal manggih be pokon nikmat komo tama mantes balik biasa keneh duit aya keneh tama atung geus raja eleh raja gitulah santri ya karim geus boga moal manggih be kasenangan hirup jadi santri kapusing jadi santri mangis babaturan geus kawin deui nyana encan kawin emang pusing henteu nyana sia umur geus sabaraha aing umur 35 batur sia geus karawin duta mah geus aya tulisanana atuh geus diatur ku Allah nyana mah geus pokona mah di pondokna keneh geus jadi wali datang maka kabar ngalamun tetep batur aing geus kawin gawe aing encan tapi di zohir mah tegar bae nya zohir mah tegar bae sanajan batin mah menangis senang we santri ya Allah moal manggih pokona ku santri mah moal we kajen ku kumaha indahna eta santri ngariung bro we dibere segala jeruknya nol ribut perebut jangan masa kumaha kos di LP kos di penjara gitu padahal mah jana mah teu hayang nanaon ngan resep doang resep jeung lapar eta doang tapi indah we eta santri masyaallah karim ai di ditu mah di mana di Bandung lamun anu maot kan di lawang ieu tah di lawang dibabagi ka dieu keluar santri asup deui nya ka dieu asup deui terus dibagi deui 3 kali ka dieu tinggal nu ngabagi asana ieu deui santri fokus kitu balik deui ka dieu asup deui balik deui masyaallah ke datang ka pondok sia urang sabaraha atuh aing mah hiji aing mah 3 sakeuna balik ka dieu tapi tetep ka sorga bae tamangan seni doang seni ya Allah ya Rabbi geus indah pokona moal aya keindahan cara jadi santri moal aya mantap lamun kiai haji berubah keur waktu masantren mah kos kitu tah hirup leutik barang kuari jadi kiai ngagede eueuh sinara eueuh kudu ulah robah deuleu ge kiai-kiai anu laluhur kabeh ge teu robah nyantri terus bae nyantri eta nu haju robah ka eta dicabut keberkahanan aku Gusti Allah ulah robah baheula nyana beuki jengkol istiqomahkeun jengkol masyaallah bareng kuari jadi gol karobah nyana geus embung jeung teri geus embung jeung tembang padahal mah nu ngangkat nyana jadi kiai teh eta atuh eta istiqomahan masyaallah jadi geus sanajan geus jeung daging deun naon tembangna ayakeun bae cikal bakal dua wujub zakat utai ganggamping doi wajib zakat bikimatil abid indal merga pirang-pirang hamba izakanu litijarah tatkala ana ya abid iku litijarah kena dagangan liana zakat tijarah tikla satuhune zakat tijarah wajibatun niku kang wajibil wala ibrata bi khilaf zawil khair utai kang kametelo ada wujub zakat iku ora wajib zakat pilabin pirang-pirang hamba izakanu likunya tatkala ana ya iku pirang-pirang ingwan mereka obatna ada wujub zakat bil khair mutlaqan tekang pemate ko ora wajib zakat dan zakat di dalam jaran mutlaqan mutaqabi dan kalawan kaul ada wujub zakat galal jumhur nguca sapa jumhur wa fasala Abu Hanifah ta'ala nafsil merinci sapa Imam Abu Hanifah faqala maka ngucapi Abu Hanifah ing labat wajib zakat bil khair wajib pas zakat di dalam jaran zakat utut galaan ya khair zukuran iku pirang lanang wa inasan saimatan
lan pirang wadon kang saima wali sahibi al khair wali sahibi al khair lan ikut tetep kang andana khair utawi milih-milih insya lamun kersa ya sahib atau kang ngayakeun ya sahib an kulli palasin saking saban-saban jaran dinar ing sadinar wa insyaallah lamun kersa ya sahib qawam hangarga maka ngarga-rega ya sahib ha ing khair wa lan ngayakeun ya sahib rubal usi ing 1/4 walani sabab alani sabiku maujud biha ing dalam khair wa madzukurana pente pirang-pirang jaran kang lanang al khulus pirang-pirang kang murni pada zakata maka zakati wajib bidzalika maka zukurul khurus wa tajibulan wajib zakat bil inasin dalam pirang wadon al khalisati sakang mulus an Bahz ibn Hakim wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul ma'ahum tawi kilaiki kuswiji babal tetapping dalam mertelakeun maf'ul ma'ah wa utawi maf'ul ma'ah al ismul mansubu iku isim kang den nasabaken alladzi yuzkaru kang den tutur ya ladzi libayani man fa'ala ma'ahul fa'alu karna mertelakeun wong kang den pigawe minhu saking manna papagawean an fa'ila ma'ahul fa'alu nahu qaulika yaiku saumpamane ucapan siraja al amiru wal jaisha tegasa paraja serta bala tentarane wastawal ma'u wal khashabata lan wis papak apa banyu serta kayune kos kitu bah tahu apa gawean budak nu kakarak asup ka pondok jang maca ulah salah besi dibaca ja'al amiru wal jaisi besi ja'al amiru wal jaisu besi wastawal ma'u wal khosobatu nah eta dipagahan ku Imam Son Haji ulah salah maca jadilah jurumiyah TK atau kos kitu nah ieu lain isyarah al maf'ulu ma'ahu huwa alladzi tuf'alul asya'u kulluha Dai maf'ul ma'ahu aya maf'ul ma'iku kang den pigawe apa pirang-pirang perkara kulluha sakabehe asya ma'ahu sumertane lazi wa bihudurihi lan kalawan hadire lazi wa huwa Allah lan utaya lazi ku Allah al-ghaimu ala kulli nafsin bima kasabat kang jumeneng ing atase saban-saban awak-awakan kalawan barang kang ngausaha ya kullu nafsi ar-raqibu kang nginyen makul li syai'in sumertane saban-saban perkara wal hadiru makul li syai'in lan kang hadir sumertane saban-saban perkara wa huwa ma'akum aina ma kuntum lan utawi alladzi ikut tetep sumertana sira kabeh ing dalem panggonan tinemu sira kabeh wa qala sallallahu alaihi wasallam lan ngadawuh kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lampad anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi tawi tuan iku kang ngambarengi ing dalem lalancongan lan khalifah ing dalem ahli lan harta lan anak fal ma'iyatu inda ahlil farqi al-ilmu wal ihatatu maka utawi sifat ma'iyah sifat bareng dalam munggu ahli farqi iku al-ilmu ilmu wal ihatatu lan ngawengku lan ngamat wa inda ahlil jam'i az-zatu was sifatu lan ing dalam munggu ahli jam'i ku zat lan sakehe sifat lianna sifata la tufariqul mausufa karena satuhuna sifat iku orana misah papisah ya sifat ing mausupe fal ilmu la yufariqul alim maka uti ilmu iku orana pisah ya alim ing ya ilmu al alima ing alim qala Allah ta'ala ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum isyarah maf'ul ma'ah kieu al maf'ulu ma'ahu huwal ladzi tuf'alul asya kulluha ma'ah maf'ul ma'ah teh zat Allah
nu dipigawe seluruh perkara kuluha besi pajar aya anu kaliwat disumulkeun ku taukid ihatoh suak kabeh perkara ma'ahu babarengan jeung Gusti Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadirna Gusti Allah atuh Gusti Allah teh allazi teh Allahu Gusti Allah alqaimu ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus kana sok kabeh awak-awakan terhadap usahana ar-raqibu ma'a kulli syai anu nginyen-nginyen ngintip serta setiap perkara wal hadiru ma'a kulli syai'in jeung nu hadir serta tiap perkara atu Allah teh wa huwa ma'akum aina ma kuntum bareng jeung anjeun di mana bae anjeun aya eta urang mun carita tentang ma'iyah kos kitu lamun carita lafad mah kitu bae kajen kukumaha ge bahasa surah lafzi mah kajen kumaha ge kitu bae tapi kan nu hese ge urang teh ieu ngautarakeun rasa supaya urang boga rasa nu hese ge kan ieu teh ngaji rasa ma'iyah Allah teh supaya karasa ku urang sehingga bisa kajahoan jelema nu boga rasa babarengan jeung Allah jeung nu teu boga rasa lamun urang nyaritakeun surah mah kabeh ge kitu bae wa huwa ma'akum aina ma kuntum komo tukang ceramah di panggung teh hati-hati saudara-saudara Tuhan bersama kita di mana saja dan kapan saja Tuhan bersama kita hati-hati awas jangan sekali-kali kita itu membuat kebencian Tuhan sebab Allah itu bersama kita kalau kita melaksanakan memperbuat sesuatu yang Allah tidak senang malukan kita horeng kikituan teh hayang amplop pan eta Allah teh senengeun je cak Allah sia mah lain disungut lain di hate sia kumaha ieu lalakon kunaon ieu lamun ditegur ku Allah ieu jang batur supaya urang kabere abeh kadulun serem gitu bae tah satungtung teu boga rasa kitu bae kanyahoan tapi lamun geus boga rasa mah lain salat nu boga rasa dideleukeun jeung nu kakarak surah dideleukeun doang lain salat jelema nu boga rasa didengekeun ku Gusti Allah jeung nu boga surah didengekeun doan lain salat nu boga rasa dikanyahokeun ku Allah jeung nu nyaho dengan surah lafzi kanyahoan ku Allah beda salat anu boga rasa babarengan jeung Allah jeung anu boga surah Allah babarengan doang lain deui jadi urang teh deuk mindahkeun rasa hese jadi urang supaya pindah tina bahasa surah karena rasa eta hese jasa tama lain lalakon tama kos kitu mah supaya karasa ku urang teh hese jasa urang lamun nyaritakeun tentang jeruk bahwa jeruk teh bentukna kos kieu rasana kieu encan ngajar jalma encan ngarasaan urang ada jeruk hese bae hese bae kajen kukumaha ge tapi urang geus ngasaan mah teu dirasakeun ku urang koleta oh kos kieu rasa jeruk teh aya deui jelema nyaritakeun tentang baso teh hebat jasa ngeunah baso mah sebab eta teh daging sapi digiling datang ke alus supaya ngeunah tambahan daging marmot di samping daging marmot supaya ngeunah make daging beurit saeutik utek teu saeutik make daging beurit kasus geus lain kakarakuari
terjadi besar-besaran baheula di Surabaya maki daging berit tangkap keluar deui dagang baso deui kasus besar deui basa eta di Jakarta wah baso anu luar biasa tangkap keluar dagang deui Garut pernah luar biasa di Garut tukang baso ngeungkeun sakumaha anu naon ngaranna ngabesan tah begitu diselidik make daging berit Tangerang iraha kara besar-besaran pon hari teu pohara jasa make daging berit eta teh cenah ngeunah daging beritna ente beusi teu percaya coba goreng daging berit rasakeun ku sorangan coba ge kieu kunaon kos kitu mah nyoba doang ngeunah apa henteu eta kos kitu tah baso ieu keur carita baso karasa kurang ngeunah tapi henteu bae ingeunah somai carita ribut lah tanyana woi jajak aing mah ngeunahan somai tukeran baso ngeunahan somai sia sebab somai mah kan aya kacangan setiap nu aya kacangan geuna suka mana bae sia mah sama sok aju ngaburkeun permasalahan kacang nu meunana nu ngeunah so cek lagi ngeunahan somai ngeunahan baso cek aing mah kajian kuku bahage komo lamun geus eta baso aduh dagingna geus seungit teh baso teu meunang urang teh bergelut teu meunang urang teh kitu bertengkar tentang rasa teu meunang sebab hiji-hijina letah diberena ku Gusti Allah beda-beda minyak seungit we minyak seungit cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu cak aing mah seungitan ieu nu mantak beda-beda teu meunang bertengkar rasa baik celi maupun irung maupun lidah teu meunang mata teu meunang dipertengkarkeun cak aing mah jagelisan itu mah hideung hideung kereta api emang kunaon atuh hideung nama kereta api tapi banyak yang nunggu waduh masyaallah berarti hideung kong ya kajian kumaha ge tah eta rasa ngaranna rasa mata rasa celi rasa irung rasa lidah rasa leungeun tidak bisa dipertengkarkan sebab rasa mah beda-beda jeung Allah merena tetap beda-beda eta keur carita hisi kuari kembali ke maknawi aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa dina ilmu Allah aya nu dibere ku Gusti Allah rasa teh rasa basor aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa sama aya nu dibere ku Gusti Allah teh rasa ma'iyah teu meunang bertengkarnya nak cak aing mah ngeunaheun boga rasa ma'iyah asa bareng jeung Allah atuh ngeunahan ru'yat Allah perasaan asa ngeunaheun jasa neuleuh dideuleukeun ku Gusti Allah cak asana aing mah dina ilmu Allah teu bisa bertengkar tama rasa baik rasa zahir hisi maupun rasa batin secara maknawi intina akur bae ge ku Allah dicicak-cicak jelema nu endek diangkat jadi waliun min auliyaillah dibere seluruh rasa nu tadi mimiti tina asa dideuleukeun ku Allah naik kuari asa neuleuh ka Gusti Allah henteu bisa disurahkeun kos kitu mah sebab eta mah gaib di jero perasaan engke lamun dijelaskeun bisa sasar lamun henteu dibere teu bisa ngajelaskeun bae sebab kan jelema mah kabage mengungkapkan hati ingin mengungkapkan hati nemantak di SMS tadi atuh aku rindu ingin aku ungkapkan seluruh kandungan isi hatiku moal ka SMS ujianana naon sebabna hese endek nyaritakeun cinta bagi hese ungkapan hati nemantak di deuleu be ungkapan hati mah zahir eta zahir teh ungkapan hati. Urang datang ka hiji pondok pasantren, pondokna teh aya 2 tingkat, aya bendera konengan, ungkapan hatina terwujud di dinya. Urang neuleuh kiai, kemudian boga mobil Fortuner, kemudian pakai pakaian ungkapan hatina teh eta diwujudkeun di baju, diwujudkeun di kendaraan. Lamun lain ungkapan hati jam moal bisa. Urang neuleuh seorang kiai majelisna kos kitu dan lain sebagainya, ungkapan hatina kos kitu. Kiai teh engkeuy-engkeuyan pilkada ungkapan hati keur diekspresikeun di dinya. Ungkapan hati kabeh ge teh ungkapan hati. Nah, ieu
Iya jelema ngaji ka dieu ikan ungkapan hati dibuktikan ku ngaji. Aya anu bener-bener dek ngaji, aya anu hayang nyaho doang, aya anu memang diimhanda dicarekan ku pamajikan, aya anu pelampiasan, macam-macam. Nah, anu jelas ungkapan hati dibuktikan ku ari trek ngaji. Lamun lain ungkapan hati teu bisa. KBG itu ungkapan hati, bangunan ungkapan hati. Tah, kos kitu. Jadi orang gok ka imah kiai ungkapan hati geus kadeuleu timiti bangunan, timiti kendaraan dan lain sebagainya. Eta mayoritas aya nu henteu. Aya nu henteu kiaina teu boga ungkapan hati selain Allah. Tapi eta zahirna teh mengelilingi manehanana, mungkin bangunan pondok, mungkin majelis, mungkin kendaraan dan lain sebagainya. Tapi jelema mah henteu, ngan eta mah aya. Iya sebagai cobaan ti Gusti Allah nyana maka Gusti Allah baik, berarti lain zahir lain batin. Nah ieu tan maca kos kitu na se ungkapan hatina kadeuleu ku urang. Mayoritas sama kos kitu urang asup ka dinya ungkapan hati diwujudkeun di pondok, diwujudkeun di kendaraan, diwujudkeun di berbagai-bagai. Eta kan ungkapan hati lamun lain ungkapan hati moal bisa. Nah, kita ngawujud dah jadi kos kitu. Kuari ungkapan hati na mantengan ka Allah, ku Allah dibere mengelilingi manehanana, mengitari manehanana. Aya anu sekelilingna imah lah, kendaraan lah, pakaian lah dan lain padahal hati na manteu. Ieu ge sulit. Mantak aya tanda. Lamun teu tandaan urang keliru. Aya tanda mantak ieu teh ungkapan hati zahiron wa batinan, apakah zahir doang batin na manteu? Nu mantak make tanda BHS sanajan dipicen BHS nak BHS bae. Kuari atlas ganti ku urang atlas tempelkeun BHS kadinya urang keliru. Isi samping atlas apa BHS ieu. Sebenarnya ja aing sering make ieu mah sebenarnya atlas tapi merek BHS. Isi aing teh nu salah apa itu? Keliru. Da ieu keliru ye. Gajah depak. Kuari gajah duduk ya gajah duduk picen merekna ganti ku BHS. Urang bisa langsung nebak. Gajah duduk kajen ku kumaha. Ieu merekna BHS. Bohong ieu BHS kajen ku aya tanda. Nah ieu ge nu mantak layari pul wali ilal wali. Urang teh hese nyaritakeun ungkapan hati nu asli. Sebab diekspresikeun dina zahirna kos kitu. Kabeh ge ungkapan hati. Ngan kuali makanya hoan. Oh iya mah lain ungkapan hati berjalan dengan sendirinya. Iya mah ungkapan hati. Iya mah lain kanyahoan layaripul wali ilal wali. Kuari urang dek ngaji rasa. Itu supaya karasa Allah babarengan jeung urang. Babarengan teh naonna ieu teh babarengan teh ieu lah dek dibahas. Al maf'ulu ma'hu huwallazi lazi teh wa huwa Allah. Allah allati tuf'alul asya anu digawe seluruh perkara ma'hu bareng jeung Allah wa bihudurihi jeung kalawan hadir Allah nu kaluar ti Gusti Allah. Nu kaluar ti Gusti Allah ieu teh alam teh sebab ciptaan